Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring mangkian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis II. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng Nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng sudah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari tiasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Sakira wanci lingsir Ratu Arum karek balik di kebon balikna rada elat ngadon nguneur heula jeung Nyi Iting ngalalalab rumah. Kuminengna ngadahar lalab rumah Ratu Arum geus katumanan lamun dahar kudu aya lalab. Ngan ari kana jengkol jeung pucuk gedang mah teu beukieun. Tapi barang rek unggah ka imah lebah golodog katingali aya haseup hideung ngahalangan. Ratu Arum kerung bari nyidik-nyidik kurang ajar aya nu nunda lulut sajodo awas ya diwarah ku aing gerendeng Ratu Arum haseup hideung ditepak ngadadak leungit sapada harita. Ratu Arum asup ka imah kasampak Ambu Esin keur ngemprong niupan seuneu. Nyai tadi teh aya nu ka dieu duaan maksudna marek nepungan Nyai lantaran Nyai nasuwung maranehna teh baralik deui cek Ambu Esin gentak bebeja kanu anyar datang. Keke saha kitu Ambu? Ratu Arum curingha bisi bae Jang Ahmad atawa Jang Sugih nu kadarinya. Eta Jang Kusnadi dibarengan ku Jang Aday bari sakalian mihape kadaharan keur ilaing cenah. Kamu teh ditunda we di jero di deket lawang kamar. Walon Ambu Esin ngabejakeun ngaran lalaki nu datang ka imahna. Ratu Arum teu ngomong deui terus bae ngojengkang ka jero nya bae deket lawang kamarna aya kadaharan samalah mah aya kana opat rupana. Ngan di antara opat kadaharan aya hiji nu tembong lun haseup hideungan. Nyata kadaharan nu dicampur ku bakal tibah rukma. Ratu Arum asup ka kamarna teu lila kaluar deui. Kadaharan dibawa ku Ratu Arum. Ambu ieu lebar ke tuangan ku abdi mah moal seep ongkohan kirang kalandep di tuangan siga kieu mah cek Ratu Arum bari nunda tilu rupa kadaharan ka hareupeun Ambu Esin. Abdi bade teras ka jaman cek Ratu Arum tenungwan jawaban ti Ambu Esin terus bae kaluar ti imahna bari mawa kadaharan nu aya lulutan. Sakira wanci tunggang gunung bahkune sanak pojok karek rengse dalahar bahkune keur nglepus udud bari nying hareupan hawu.
Amu esin keur meresan wadah kana boboko arek dikumahan katampian Ari Ratu Arum keur aya di kamarna. Di luar kadenge jalma pating gorowo marengan sora suku anu bugleg kana taneuh lalumpatan. Bahkune gentak keluar awahing ku panasaran. Ke, aya naon itu Jang Basri? Batur-batur eta pada lalumpatan gitu. Cek bahkune marengan Jang Basri ngaliwat kadinya. Oh eta bao, muningan odang kapur ti pakanangan. Oh jadi orang lemur milu ngobrot sakadang muning. Temal Jang Basri nuluykeun deui leumpangna. Bahkune ukur ngahuleng. Sabab muning bikanggan egan odang depan sakitu badag ngabugigag. Minangka muning kamemetgan odang. Dicangcang ku tambang badag kitu di kandangna kacida kewegna. Kacaritakeun urang lemur ampir kabeh lalakina mari lungudag muning gan odang. Nulumpat kabeh tongo. Jalma-jalma pada helok tambang badag nu nyangcang sakadang muning bisa pegat. Pon kitu deui kandangna bisa rujat ditengar ku sakadang munding. Ari sakadang munding terus bae lumpat kabeh tongo tenolih ka jalma-jalma nu pating gorowok bari lalumpatan ngudag munding. Nu marengan papaliwat jeung sakadang munding laluncatan nyalametkeun dirina. Sabab sakadang munding kawas bayangan susurudu kanu ngahalangan. Sakadang munding leo kakenca muru ka hiji imah. Munding nyuruntul ka lebah panto. Jedak ulu munding dengar panto. Brak panto ngageblag locot tina engselna. Nu araya di jero imah pating gurubu pating korejat awahing kureuwas. Ari eta imah taya lian imah Kusnadi. Sakadang munding muru ka Kusnadi huluna ngagadilan nyurung-nyurung awak Kusnadi. Blug Kusnadi ngajengkang kasurungkeun ku sakadang munding. Puguh bae Kusnadi ka cidasoakna. Panona nepi ka buncelik. Tolong. Kusnadi gegerewekan menta tulung. Si Aday nu kabeneran aya di dinya. Gentak nyamperkeun ka sakadang munding nu maksudna arek nulungan Kusnadi nu keur digadilan ku sakadang munding. Jebrod teka nyahuan suku munding noker nenggel pisan kena pingping si Aday. Allah. Si Aday ngagero bari terus ngarumpuyuk. Pingpingna asap pejah ditoker ku munding edan. Ari Mang Ijan bapana Kusnadi ukuran pangreumpeng teu puguh rampa. Hatena perang sabil antara watir ka anakna jeung sieun ku sakadang munding. Nu antuk nama ukur ngajengjen badis arca. Panona buncelik bari awakna ngayek-yek sawan kuya. Kusnadi nu keur digadilan ku sakadang munding. Ngorejat hudang berengbeng lumpat keluar ti imahna. Durug-dug munding ngudag ka Kusnadi. Jalma-jalma nu geus nepi kaburuan imah Kusnadi langsung buriak laluncatan sieun kasuruduk ku muning bayangan. Tolong. Kusnadi cocorowokan menta tulung bari terus lumpat. Ari sakadang munding terus bae ngudag ka Kusnadi. Jalma-jalma meh bareng lalumpatan deui ngobrot sakadang munding bari pating gorowok. Blug Kusnadi labuh awakna tisusud kana taneuh. Sakadang munding terus bae nyurung-nyurung awak Kusnadi bari ngagadilan. Jalma-jalma nu ngalobrot munding pating rarengkok nenyokeun kalakuan sakadang munding. Tapi taya hiji ge jalma nu wani ngadeuketan. Korejat Kusnadi ngorejat hudang deui. Berengbeng Kusnadi lumpat teu sirikna sagala dirumpak. Beretek sakadang munding ngabecir tarik ngudag deui ka Kusnadi. Biur deui jalma-jalma lalumpatan ngudag ka sakadang munding. Kusnadi lumpatna kebat ka sawah manehna ngarandeg heula.
Sabab galengan sawah kacida leutikna lamun di sorang bari lumpat geus tangtu manehna bakal tikujubat. Tapi Kusnadi teu boga deui pamilih, manehna nekat lumpat deui kana galengan sawah. Sakadang munding terus bae nyuruntul. Kangaranan sato teu boga akal. Barang ningali Kusnadi lumpat kana galengan sawah teh, sakadang munding heuh oge lumpat beuki tarik. Nu balukarna awak Kusnadi kateungar ku munding. Koleang gujubar Kusnadi ngagujubar kana sawah. Pon kitu deui sakadang munding awakna anu ngabugigag ngagubrag kana sawah meneran pisan ninggang kana awak Kusnadi. Kusnadi ukur ngagerung teu wasa ngagero lantaran awakna katinihan ku sakadang munding. Rob jalma-jalma ngagarimbung sawareh laluncatan ka sawah bari marawat tali, sakadang munding pada nyekelan ku sabubuhan jalma. Reketek beheungna di talian aya kana 2 lapisna. Sakadang munding pada ngagusur, pada metot ku sararea. Nu akhirna mah awak munding bisa hojah ngajurung kunung hudang. Aya 2 jalma muru kalebah Kusnadi, awakna gentak di betot tina jero leutak. Tetela Kusnadi geus teu eling di bumi alam, alatan ripuh balas lumpat sarta ngarasa baluas. Katamah katinihan ku sakadang munding nu sakitu gedena. Samangsa ningali awak Kusnadi pada ngagotong di bawah ka lemur teh, sakadang munding babadug jeung totojer kawas nu hayang milu. Tapi sakadang munding teu bisa hojah sabab awakna pada nalikung ku sabubuhan jalma. Asa helok ieu ku ieu kejadian euy. Tapi ka aya munding ngamuk ngobrot ka jalma. Wah euy munding teh kasandingan dedemit. Ceuk hiji jalma bari leumpang nuturkeun baturna nu keur ngagarotong awak Kusnadi. Sarua sia uing ge asa teu kaharti ku pikir euy. Bisa wae ka ancikan dedemit. Ngan tapi naha anu diobrotna ukur jang Kusnadi. Coba gerak wilayah lenyepan. Di kandang kan odang ka imah jang Kusnadi teh sakitu jauh na apana. Tetapi sakadang munding kawas apal ka imah jang Kusnadi. Nyaan kacida ahengna ieu kejadian teh. Temal baturna bari gogodeg awahing ku baluweung. Salemurna gerak hampir kabeh nyaritakeun perkara Kusnadi anu diobrot ku sakadang munding. Anu sabenerna mah eta teh kabeh polah Ratu Arum samang sabebeja are kacai. Ratu Arum terus bae indit ka kandang munding gan odang. Ku pangawasana Ratu Arum nibankeun runcang salawe beunang bahrukma ka sakadang munding. Anu tumerapna sakadang munding jadi edan terus bae nyusud ka imah Kusnadi. Kangaranan satoker beget sarua kawas manusa taya nu bisa ngahalangan najan kunaon bae oge. Dina poe isukna sakira wanci haneut moyan Ratu Arum keur aya di kebon Juragan Tarma dibarengan ku Nyi Iting. Dina poe eta pagaweanana mupu jagong nu geus manjing di ala. Kebon jagong Juragan Tarma kawilang lega pisan. Mupu jagong moal rengse ku 5 poe. Kebon jagong Juragan Tarma ngawates jeung reuma kabeh tonggohna gunung leutik nu kekep ku tatangkalan. Jagong keur meujeuhna amis susuganan baheul susuganan bae aya urut manuk ekek lain kitu nya. Jagong keur meujeuhna amis susuganan bae aya urut manuk ekek. Ngara bisa kabawa ka imah di anggap jagong peperetna. Cek Nyi Iting jongjon mitesan jagong sok ditunda dina karinjang. Nah kumaha Iting lamun urut ekek gitu? Cek Ratu Arum ngarasa penasaran. Ilaing mah bodoh teh dikukut mimi. Lamun urut ekek tang teu moal payu meureunam. Lantaran si Ki Jagongna ge beh tengahna areueuhan.
urut di hakanan ku ekek. Bisa dibawa ke imah maksudnya? Ratu Arum tumanya deui. Ya Mimi, urut ekek mah da moal bisa moal bisa dibawa, moal bisa kapake. Nya dibagikeun we ka pagawe. Temal Nyi Iting ngareret ka Ratu Arum nu keur ngahuleng. Kunaon ilaing teh ngahuleng Mimi? Cek Nyi Iting deui eureun heula tina mupu jagongna. Uing arek meulem heula jagong urut ekek. Cek Ratu Arum bari ngajewang karinjang anu dieusi ku jagong. Meulem jagong. Sok aya wae laing mah Mimi. Barina oge sakieu aralusna pan teu mungkin aya urut ekek sia teh. Urut ekek mah dina cangkangna geus kaciri bala rocok. Panon Nyi Iting teu sirikna molotot ka Ratu Arum. Mata ilaing mah bolor sia teh Iting. Teh nyota ieu jagong ge kabeh urut ekek deuleun. Walon Ratu Arum bari nunjuk kana karinjang wadah jagong. Panon Nyi Iting tangka bunceli. Nyata pisan lamun jagong dina karinjang Ratu Arum kabeh ge barocok urut ekek. Keke wing masa teu ngarti teh. Urang teh mupu jagong teh pan babarengan. Tapi jagong nu diala ku ilaing mah nah jadi loba urut ekek kan. Nyi Iting teu sirikna ngebelel-belelkeun panonna ningali kana karinjang Ratu Arum. Tapi anger jagong meunang ngala Ratu Arum barocok urut ekek. Nyaho teuing Iting, mun tong nanyakeun ka uing. Tanyakeun satika ekek. Ratu Arum ini tidinya bari mawa karinjang jagong. Teu nolih di ka Nyi Iting nu gawena ukur molohok. Ratu Arum lempangna kebat ka sisi reuma, karinjang jagong ditunda terus bae neangan pangpung garing keur sulu. Teu lila ge pangpung garing geus ngagarunu ku Ratu Arum di entepan kawas keur dihau. Curug Ratu Arum diantelkeun kana sulu. Gur seuneu hurung ngabebela ngalentaban pangpung garing. Sanggeus ruhai jagong dipesekan cangkangna. Sup jagong meunang mesekan teh diasupkeun kana luhur ruhak durukan. Heuleut sawatara waktu jagong sakarinjang geus dibeuleum kabeh. Ratu Arum ngadekul ngahanca beuleum jagong nu keur mejeuna aramis. Gorobas di luhur mah kadenge pating gorobas. Lol aya sakadang bagong kadinya nyamperkeun ka Ratu Arum. Bagong aya kana opatna bari jeung bararadag deui. Ratu Arum mencerong ka sakadang bagong bari pok nyarita. Kunaon sia? Hayang? Mangke uing heula sia teh? Ratu Arum nuluykeun deui ngadahar beuleum jagongna. Ari sakadang jagong siga nu ngarti, opatanana darepa sakarinjang bea kabeh ku Ratu Arum, ukur tinggal tololna nu pabalatak. Hajuk sia, hayang jagong mah ngalangan ulah diacak-acak. Kudu ngalat di jajaran deukeut reuma. Inget, hiji bagong kudu ngalak satangkal. Cik Ratu Arum cumarita kawas ka manusa. Sakadang bagong carengkat, pating laleos tetela. Sakadang bagong aya kana puluhna. Pating gorobas di luhur mah samangsa bagong arasup ka kebon jagong. Nuker mupu jagong barirat lalumpatan. Yang idoi nu jadi kokolot di kebon sarua bing brit awahing kusieun. Kitu deui Nyi Iting lumpat di buburanjat nuturkeun nu sejen. Teu inget ka Nyi Mimi pokona. Ratu Arum gewat bae indi ti sisi reuma. Lempang ngalenghoy bari mawa karinjang kosong asup deui ka kebon jagong. Ocapkeun sakadang bagong nu keur ngaranjah kebon jagong. Ngala jagongna ti jajaran anu deukeut ka reuma. Sakumaha omongan Ratu Arum tiap bagong ukur ngala satangkal. Sanggeus puluhan bagong kabagian kabeh terus bae baralik deui ka leuweung.
Ari Ratu Arum culang cileng sabab di kebon geus taya sasaha. Ratu Arum ngawatek pangawasana. Jagong nu masih kene aya dina tangkalna ngadadak geus araya dina karinjang. Taya hiji ge nu nyesa kabeh geus minuhan karinjang jagong. Samalah mah tolol jagong urut meuleum Ratu Arum sarua geus aya dina jero karinjang. Ratu Arum nyokot dua karinjang anu dieusi jagong urut ekek. Les Ratu Arum ngaleungit ti dinya. Jang Idoy dibaturan ku dua pagawena lalaunan asup ka kebon jagong. Panon Jang Idoy rurat reret ningalian tangkal jagong. Imet pisan Jang Idoy colohok sabab taya hiji ge tangkal jagong nu jagongan kene. Ngan barang ningali kana karinjang tetela geus parinuh dieusi ku jagong. Jang Idoy terus bae mapayan ka sakuliah kebon jagong. Tetela geus kaala kabeh jagongna araya dina jero karinjang. Sajongjonan mah Jang Idoy ngahuleng asa teu kaharti ku eta kajadian. Ngan barang nepi ka sisi reuma aya sababaraha jajar tangkal jagong anu rarebah. Tapi taya hiji ge jajaran tangkal jagong anu diacak-acak. Ieu mah urut sakadang begu, tapi aneh, teu diacak-acak. Nya ge ledeg rarebah tangkalna, tapi dihancana unggal jajaran. Jang Idoy ukur gogodeg bari ngusapan tarangna. Jang Idoy leumpang deui mapayan jajaran tangkal jagong. Sidik pisan lamun kebon jagong anu sakitu legana jagongna geus kaala kabeh ngan barang ningali kalebah karinjang anu misah tina karinjang sejena. Panon Jang Idoy bunceli atra pisan ti jero karinjang pinuh ku tolol jagong harideung tapak meuleum. Geus teu bae lamun bagong nu ngaranjah ka kebon lain bagong biasa tapi bagong siluman. Kitu pamikir Jang Idoy mangsa harita. Sabab ningali jagong teu pupugu geus araya dina karinjang teu mungkin ku jelema mah. Tapi geus pasti pagawean siluman. Pon kitu deui samangsa ningali tolol urut beuleum jagong dina karinjang mah. Beuki gede payakinan pikeun Jang Idoy lamun siluman bagong nu boga pagaweanana. Duh hatur nuhun Eyang Bagong tos mantuan ngadamel jagong dugi karengse sadayana. Padahal mah atuh bilih hoyong beuleum jagong deui mah mangga teh teuing Eyang Bagong. Kitu pok-pokanana Jang Idoy bari panonna neuteup ka luhur reuma. Dina hiji poe ka imah ambu esin kadatangan Jang Sugih nu taya lian ngabejaan ka Ratu Arum pikeun latihan dongeng make pamirig. Ari waktuna mah pasosore dina wanci mengok atawa sakira jam 3 sore. Ratu Arum kacida atoheunana manehna ge bebeja ka Jang Sugih lamun rek mawanyi iting pikeun maturan dirina samangsa latihan dongeng. Gancangna carita sakira wanci mengok Ratu Arum kairing kunyi iting datang ka imah Jang Sugih. Ari imah Jang Sugih geus dihususkeun pikeun latihan dongeng. Ari garwa Jang Sugih dipindahkeun ka Ciangsana. Maturan biangna Jang Sugih nyaeta Umi Encung. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda dihanjuang siang urang teu dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.